di kelas genep B. Di dia abdi nyanyi Karatagan Pahlawan. Bade rajin bade milih kawih. Daungkeun musikna, lebetkeun semangat, suantena suarana cing lantang. Cinta dangu, semangat pede. Siap ya, daungkeun musik. Hani bade ngawi daungkeun musikna, semangat suarana cing keluar cing lantang ya. Mangga. Ikhlas, ridho
buka maskernya dulu. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara leungit anu diratuan ku leungit awewe. Eta nagara teh pohara mengharna kacida, tentarana garaga, kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindingna, pakeana narulung herang. Ditambah make gelang jeung suung emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting karjumplang-jumpling aya hiji sosok jelema nu masuk ka karajaan leungit eta. Kabeneran tentara anu jaraga teh sareta libra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge katibra nakar deui. Karayap eta jelema ngadeukeutkan sang ratu leungit. Tuluy suung emas nu dipake ku ratu leungit dicopot. Tapi kakara ge dicopot sabelah, ratu leungit eta kaburu udang manten. Tuluy gugorokan, "Tolong, tolong, tolong." Gugorokan, "Tolong, tolong, tolong." Eta jelema terus langsung kabur kaluar dari pamawah suung sabelah. Tentara anu ngaranna tuluy ngarudang, tapi eta jelema angger teu kasusun. Isukna sang ratu malengah ka tentara jeung rakyatna. Sakabeh bangsa leungit kudu menaleangan suung anu dipalik eta. Tentuan kabeh dina unggal ceuli jalma. Ki harita sakabeh leungit naleangan eta suung nepi ka kieu. Leungit-leungitna masih kene naleangan eta suung ku saeueurna. Nempuan kana unggal ceuli jalma dalam disanda. Suung cenah. Alhamdulillah. Saya Raisa langsung percaya diri deui kostumna teh sae. Salam. Wassalamualaikum. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.